rek liar lah atau enggak? Naon atuh meni asa nemen riungan. Iya baru udah ngonten arulin cenah rek ana longkrong. Rek acara ngonten cenah. Bae itu seudeung atuh malila ieu. Yang satu sok. Nya Sok. ada budak teh. Oh, orang OTW kadinya. Aya ngariung. Heeh. Bod, naon itu teh? Bod rek kumaha teh? Naon? Iya orang teh jeung barudak keur ngobrolkeun acara jeung konten gitu Kira. jeung keluar deh nya Oh mana ah subur duit wah. nya bari ieu we liar ulin bagabut. Teuingan ieu barudak nya arowe saware deui da kudu lobaan keluar mah Di kontak can. can nya teh Ya, belak ciut kumaha sih? Aing ana sim pemajikan ge pamitan heula keur jeung budak kok ge. yang kewe mun geus mangkatna menarik mangkat deketna paling di ieu sok ngarumpul deh biasana. Oh, biasana kan barudak sok kararese aing teriungan kieu mah bodeg nyen kontenan naon oge. Kudu tadina kan kudu badamian heula pamerek jauh liar nama. Heeh emang orang ya maksudna perwakilan heula we jeung barudak kupatah. Ayo siap. Namun iya mah mau jadi gitu. Ayo siap. Untuk di balakan lama. Ya sok ngaluturkeun biasana mah. Siap ayo. Mas, ada Naon ieu teh? aya awewe. Gelis. Karek balik ya teh di Malaysia. Balik Asli arek mah. serius tapi. Heeh. Awe mana? Awe mana orang mana? Orang ieu awe nama orang dieu tadi tonggo. Halus. Ya teh gelis karek anyar kana manehna balik di Malaysia. Biasana mah sok eta teh sok nongkrong tadinya. Lain nah, ana warkan ka aing sia jomblo kunaon tuh situ bon. Ya ari Jadi itu jomblo wae atuh nyerahkeun nya kudu ka aing jadi sebelum majikan teh. ya orang mah nya ieu heula sok we gampang. Iya mah Mau karatan gitu maneh. wah kayaknya sekali ya langsung tilu Kumaha tuh. biasana sok didinya teh nongkrongna deket ya tukang cimol ya aing mah ngomong ada gua teh mah Itu aja. ayo orang nanti rena Penasaran we. yuk Mang meser cimol 5.000. Mangga. wah iya udah mah bos tuh itu awe teh Mana? tuh nu itu Udah beli cimol. oh Jadi ngomong atuh. oh kan orang iya apa teri heula Urang balik deui ah. tergantung siapa Begitu yuk. ayo Urang jajanan. ayo pernah sekalian lagi yang baru tadi tadi Dia ngomong naon, Neng? Campur we. Oh, yang cimol mah. Ongkel aja. Campur iya pedas. Coba teh itu. Sabareun Mang. 5.000. Wah, terus aku abi teh. Wes, pandangan pertama awal aku berjumpa. Iya. Bias ku abi gitu. Nice. Nuhun. Ya. Kenalan atuh, kenalan heula. Kenalan atuh, eta geus Kang Mayar kan kenalan atuh. Pandangan pertama aya tuh. Ya. Tuh kenalan heula ieu Kang Mayar kan nuhun gitu. Nuhun. Kadi itu tong kadi ieu. Nuhun. Nya, nuhun AA. Nuhun AA. Yeah, boy. Kenalan heula. Ya, tadi itu saya katakan sabarahan. 10.000 jeung nu ieu. Mang tadi teh kenal teh anu awewe tadi teh. Oh, nya wau atuh berani piro. Bumina di mana cenah? Berani piro. Wah, gampang. Oh, gampang kumaha. Bumina di mananya? Tuh di Kongo. Sok sering jajan di dieu. Boga budak hiji.
arek dianter. Bang litina. Kayak tuh can jadi mun terus jadi mah jadi dibere lah gampang ayo orang anter ke ditu nyaho urang imahna sok di dieu wae pas dinya pisan heeh cenah ngomongna terus karek uwi di heeh anyar balik nyangkin lah bika didik siap nuhun nya mangga Wad, Oi. Eta, eta. Oh, Bener. bener kumaha? Halus tuh. Oh, itu orang yang halusnya. Aing antur deh. Ayo. Santai ke alasan ke majikan semuanya. Ya kumaha wae ngomong alasan mereka maksudnya naon. Yang sering balik balik ya. Kemarin benar gitu. Aing balik heula tuh tor heula. Oh, sok. Kayak antur dah kan gini. Heeh. Salam. Amri asal milami teuing. Nanaonan wae atuh jeung barudak. Lami naon rek Ini sakeuding. asal sering teuing keluar. Ah nya nongkrong we atuh. Jenuh di imah ge. Naon atuh? Ini atuh meni tiap hari teuing, meni waktu pisan jeung pamajikan teh. Waktu naon kan ngomong lagi awewe mah naon deui atuh selain duit. Duit sepupuhan mereka naon atuh keun urang. Da selain duit oge da butuh kebahagiaan mah. Dan nongkrong geli nongkrong aneh-aneh iya tuh bang nonton kan nongkrong karonten hungkul baru udah Hei Agnes sok ngajawab wae. Hai pamajikan ngomong teh. Tuh neng rek nyarekeun heula. terus sarekeun we juga baru udah kontak dewa ini Naon? mereka luar lah gedung Ngan ngaladog wae, makan wae, kaki balik. naon maneh teh nyakeun we atuh udah urang lalaki ieu Ngecik ah, bodoh. gua teh asal blok acut kumaha Kurang nggak sih sampaikan kau itu. awe teh Salamkan. kumaha aja deh. Ya nggak usah ngajakan ketemuan. Wah bener ya Asli. hayu atuh Ayo, kurang nggak sih ya kena dia omongkan. mainan di mana manehna Ini itu dah itu. di mana Ini itu. apa Di mana itu? Apa? aya tuh gedung Ayo. terus ada Itu ayah. Oh gitu. Narik ketemuan dah. Aku kemari. Ah. Mana? Tuh, Bon. Ayo, kurang nggak sih itu. Pokoknya. deh Yang itu mana orang nongkrong ini baru dah. ayo namanya teh sahat Susi. ida mal itu selam tadi ke Kermeset Cimol nya sa resep we ka teteh teh bios teh ceket kuwi deket gitu Ay atas ya dong, istri kan? acan abi mah masih kena leng abi ge moal atuh eta sudah diisi ka teteh langsung kieu mah meureun ngamek mun udah diisi bios teh dadat caket ting teh Iya. Kami kan gede istri mah, mungkin nomorna teh enggak? sing namanya atas Abi kan bios nelpon Iya. ini pas satunya Abi mau alami dah soalnya ada ayah perlunya baru dah Iya enggak? ya punya bukan Salam.
Arya angan wih penting wae atuh aya naon. Naon naonnya hari Da ieu. neng teh curiga apa aboga simpenan di luar. Aya tuh simpenan si Bodean. Yang Da hari nu ieu. ngaranna pamajikan da loba kasieun. Ngomong wae katanya gede. Saha ieu Lucy? Bukan bener. Bener usaha. Naon atuh ngomong wae. Nya usaha naon atuh rek ngaranin usaha yang barudak ngarariung. Mun bener usaha nya sok atuh sing bener. Mun lain usaha karena awewe mah sing teh cilaka. Awal naon puguh geus barudak tuh ngontek deui hayu cenah arek mah urang Cik mangkat nu mun bener usaha, bener didoakeun bener. Tapi mun teu usaha didoakeun sing cilaka. mana mah teu percaya. Ya geus cik Ya geus mangkat urang pusing deui mah. Ya Allah, mun bener-bener usaha sing dipasihan kalancaran tapi amun bener-bener teu usaha sing dipasihan hidayah ya Allah. Awas kehet gitu. Iya wae. Goblok ge. Dar belak kacut. Seguru dia aduh. Asa ingit ke pamajikan, pero aku doraka ti pamajikan. Aduh, ngapanya. Aduh.